Saha anu bade ngahiburan di lapang bola mani rancang temang Ayep Sutisna Paan putra Gilihar Jatilu amone paingan atuh eta ngwanana dugi karurung harera hey wow hey bang warga
sejak ngawitan rawis bunga jajan Sang barang muda di ruang tapi nada kenona perkara kalakuan sama-sama ngawitan bukan waya nyagakeun kesadayangan kan segeuning amiarsa ngawit cinta sani Sunda dari bangsa mandiri ini bangsa aja ulung di Karawe mabarengan warek aing-aingan budaya bangsa pribadi kepengen yuli-yuli olahraga palintangan babarian pangarusna kerajaan ikan pulang kekayaan wabusna mangga urang pasaran boleh diajak mari sini keturunan mampir pamugi awak ngaganda nyalametkeun sadayangan warisan luhur bangsa tapi cepat negara lain-lain daun awinan sabarang ditawar lain-lain bangsa diri bangsa dengan dimageran seni sunat padawangan sanesna kadar hiburan tapi ngandung pendidikan dari dulu penerangan bayang teh anu kelampang manusia Wanita kasadayana kudu payun. dipiring kurupi gede lumayan cepur kondalaksana panglipur mana Allah Kang Goyang kawitan bubuka langkung lagu klasik anu asli tontonan dari tuntunan nuntut kana kasaengan ulah tadi kawonan nu nimbulkeun patengkadan masing langit sedang pulau
musik anu di bangsa ini bahasa sareng seni budaya sangkan seni ngabudaya mangga sami raksasa warisan tukang tahu pagelaran wayang tang tumoang birek deui gereseker gatut nayaga jadi ciri anu pasti anu sekalian gatut nayaga jadi ciri anu pasti ayah Kang Yaya Sutarya hariring nu matak nyaring halang nu matak udang hidalang nyanding pepeling rek medal sari tawa di kampung sahanu baris nyandangan ngajung-ngajung seni pangwaris ayah widi kulan nu wajib didama-dama dipimemut dipupusti kabudayaan kesenian jasana sanes lumayan pokok dianggo hiburan ngaraketkeun duduluran Pak Uli Sukasari ayah sarang ibu nu wajib didama-dama dipimemut dipupusti dipupusti tumal pangwaris aduh anaknya Kang Nana aduh Kang Agus Beben oge sareng Kang jalanan kasaluyuan sapapai Bapak Cece Hendra Dasamala
Kang Tatang Supriyadi hiji bangsa hiji basa sareng seni budayana sangkan seni ngabudaya mangga sami mumulena Allah Kang Yaya Majalengka pamisana sugaduhna minangka tumapawari Pak Haji Dedi Majalengka minangka Ari Pak Haji Dedi teh nu mana Kang Yaya Majalengka aya jalana kasaluyuan jalana kasaluyuan sapapai dasar mamami Tupi Pak Guru Peni tidak laksana aya Silanggan dugi kajaga korehanan anak siwi Bapak Wakil Bupati Kuningan pamiara tawayang korehanan anak siwi Sritinun ing pasuwakan busana maneka warna maneka Sritinun ing pasuwakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapus petengudian nang yang panjirahing sarwarukma Sawarukma renggeng manik nawa retna Lengkeng manik narawetna narawetna
Kang mangun satur gentrah ingkang mangun sinarita gelis Kang kapiwarti enggal anu kasarios wonten ing di salpating pagelaran Jawi Karaton Nagara Banjar Kancana bibisik Prabu Banjar Sakti remagan klian Pati Banjar Genta tekantun Senopati Kalapideksa Prabu Banjar Sakti pengawakan wujud diu awak buta diri terahing reseksi iya ini ngaju ngiring lir alas bengkah kayaanana doa sampun dipun para kingkang pati kalayan Senopati anu tuwantun batuk-batuk kacan sate asana nalendra ngandika awahingku ajrih kayaanana lami-lami ngandika kodaling lisan mekaten pengandikannya pun Narapati Nagiraja Nagara Banjar Kancana ya Prabu Banjar Sakti doa Pati kula anu payus dipi agul kalayan dipi kareus doa laras coba minta diukna kahareup kula sangat sono nutaya papadana Pati doa kapayun kula dawa timbalan abdi Gusti nampi kana pembagi salira kalayan nyuwun katampi semah pangabekti kahonyuk panjenengan Sri Paduka pupudening ati semaheun abdi sapangesi nagri hamba-hamba sapangesi nagara Gusti Prabu doa ujas tuti sampean dak terima dening tangan loro kiwa lantengen disimpen di pulung ati pun dehing mastaka doa atur nuhun ngeran atuh kali perkawis laun tina non rupiah kelepatan muga ageng sewa cukup lumur jemar hapunten anu kateda saling malum ti atur nuhun ngeran atuh ping tiga cobi aya pikir saeunaon purwa salira kersa nimbalan bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan dalah dugi kapati manganyangakeun demi kepentingan salira khususna atau umumna demi kepentingan negara sareng bangsa doa lanan tungguan antas kula ya sewe dahalodo ongko Senopati kaharep diukna Senopati ai ki adi kapayun kula kapayun jadi punten kapungeran pupun gagal oh hei hatunyuk sumangaji simapi pun Senopati nampi kana pembagi salira doa kalayannya haturkeun semah pangabaktos kahonyuk panjenengan Gusti Prabu diterima Senopati nuhun dunungan atuh salajeng nabok pilih kirang tata kirang titik duduga priyoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu teu sapuk sareng mamanahan salira muga salira kersa ngamalum Gusti saling malum Senopati laras nuhun dunungan alah atuh salajeng na ieu teh aya pikir saeunaon diangkir sanes dina wancina diondang sanes dina mangsana dicalukan sanes dina waktuna mangatan sah diajeng-ajeng nyayogikeun tanaga sareng emutan demi kepentingan salira kajayaan salira khususna atau umumna demi kajayaan ieu negara
panjarkan sana Gusti Prabu. Dah sae kula. Ai kahijina mah kula teh nganuhunkeun ka anjeun duaan. Duh, Anu geus nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna. Hah? Wih, noh mau kejeng sasahuran kitu. Ya, padahal mah kula Diangkir ku Narpati, diondang ku raja, dicarukan ku ratu. Kaula salaku bawahan mua bade ngijing sila bengkok sinema. moal. Nah, da mua baha kana tinimalan salira ngeran. Moal baha kula. Dabongan tadi jiwa raga jisim abdi parantos diwakafkeun demi kepentingan negara jeung bangsa. Laras. Mangga bade siang nak mangga, bade wengi nak mangga, nala subuhna ge mangga teh teuing. Eta geuningan. Pintu terbuka 24 jam. Dah. Mangga. Ulah isin-isin, ulah kagok-kagok, mangga, mangga, mangga. Bade hujan, bade halodo ge jisim abdi nyayogikeun Gusti Prabu. Mangga tansah diajeng-ajeng. Da salira mah nyaeta hulu kaula. Punten yang rada kasar, ai buntut kadang-kadang kumaha hulu. Hulu kakidul ngiring kakidul. Buntutna Laras. da jisim abdi mah buntut. Iya. Hulu kakaler ngiling kakaler. Nya. Ye. Laras. Hulu kasadawangi ngiring kasadawangi. Nya kula. Hulu kaseda ngiring kaseda. Miring kula. Hulu kapasawahan ngiring kapasawahan. Wah, laras. Lir ibarat kenek jeung supir. Laras kula. Kenek panginten kakuningan ngiring kakuningan. Nya atuh. Kenek eureun milu eureun, kenek maju milu maju. Nya. Oh supir eureun milu kenek milu eureun. Nya. Supir dahar kenek ngumah mobil. Ah. Deng teuingeun eta mah. Nah, nya da biasana ge kitu. Supir mah cicil bekane aya kenek kan ngumah mobil. Nuhun kitu Gusti. Mangga tong asa-asa. Satuluyna kaula teh ngarasa sono ongko. Ulawas urang tarapat tepung lawung paaprok jonghok. Ngariung tiluan jiga kieu. Sami Gusti jisim abdi ge sono. Arang lang. Sakantenane silaturahim mi halal bihalal parantos lebaran panan kamari haneut kene. Nya dacan lami taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Agama Islam maneh teh. Ye kumaha dalang. Dalang bulan. Dalangna Islam meureun uing Islam, dalangna Kristen aing haleluya. Ayo bener. Ngan kabenerannya dalangna Islam. Jeung deui di mamana ge da wayang golek mah geus dicap Islam. Da baheulana dipake penyebaran agama Islam. Ku para wali dina zaman Wali Songo. Laras. Matak aya nu ngaharamkeun wayang teh ulah waka ngamek. Bisi teh apaleun kitu da bener wayang mah haram. Nah haram. Haram kumaha teh? Haram kumaha? Cobaan wayang leg-leg ku akang. Bener itu kitu teh mah. Atawa wayang baledogkeun ka batur. Nepi ka buncunur tah eta haram. Eta anu haram. Atawa disemah wayang ka kara haram. Oh nya kumaha jelemana? Da ieu mah media model bedil cek bahasa dengan mah it's not the gun but the man behind the gun. Wah. Naon hartosna tah? Hartina jangan sembarangan merokok. Hain. No smoking eta mah. Jadi hartina nu bahaya teh lain bedilna, tapi nu nyekel bedilna nu bahaya. Oh eta.
da bedena mah teu bahaya model bedog diteuneun mah moal bahaya ngan kade di mana dicekal ku jelema kadang-kadang eta bedog bakal bahaya lamun dicekal ku jelema anu teu bertanggung jawab jadi kumaha jelemana nya urang mah ulah ngagampangkeun bid'ah ulah ngagampangkeun musyrik ulah ngagampangkeun naon kafir kabatur teh aya teh nyaho landasan ilmu na mah laras da dibeda-beda di dunia teh ieu teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran ieu teh laras ulan dibeda-beda teh da pangeran teh nyiptakeun teh Adam jeung Hawa lain Adam jeung Asep laras dibeda-beda teh supaya ngahiji naon supaya jadi rahmat lain jadi laknat laras eta dibeda-beda teh nya ieu mah beda saeutik jadi para saya beda saeutik jadi pada bentar paham kaituna sile omongkeun kaituna nepi ka teu wawuh jeung tatangga oge ulah nepi ka kitu ulah eta anu haram nepi ka cerdas kitu nu matak gaul atuh coy gaul atuh gaul atuh nuhun kitu Gusti mangga di simabdi mah bawahan mangga satuluina kaulah salaku raja di negara Narpati di ieu negeri dina dinten ayeuna kaulah bakal nyangakeun pangajen anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati maksudna rek mere penghargaan atawa layang pangajen anu saluhur-luhurna waduh iya kulan bagya laras meni bager ieu mah dunungan pada haji keneh mere THR padahal masa cikeneh can mere bonus ayeuna bade masih hande penghargaan nya ke ieu teh penghargaan tina perkawis naon Gusti tina perkawis naon di Gusti doh cobi ya eta dina mangsa anjeun ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara ngurus hamba-hamba rakyat estuning anjeun teu ngijing sila bengkok sinemah sabagian waktu anjeun dipake demi kepentingan negara jeung bangsa nepi ka ieu negara jadi negara berat beunghar ceuk paribasana bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit ieu teh hasi gawe nu rancake anjeun Kipati jeung Senopati waduh janten ieu teh dipasrahkeun ngeunaan pengabdian ka negara kaula bener loh aing ngabdi mah eta parantos ngajantenkeun kewajiban Gusti kewajiban atuh kewajiban eta mah komitmen kaula konsekuensi kaula laras atuh dina mangsa kaula disumpah teh apanan bade bakti diri ka negeri sabaraga ka negara syariat hakikatna kanu kawasa diungkulan ku kitab sagala apa janten ieu teh parantos ngajantenkeun kewajiban ataupun konsekuensi kaula salaku aparatur negara aing ngabdi mah eta mah kewajiban atuh Gusti Prabu teu kedah dieu deui teu kitu-kitu acan sabab urang kudu boga pamadegan yen urang ulah hayang dibere ku negara tapi naon urang mere ka negara laras eta sabab ieu negara nu urang keur urang wajib dimulai ku urang da hasilna ge keur urang-urang keneh urang-urang keneh kitu Gusti karaos gawe nu rancage teh ya laras paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan gotong royong disebatna sahak jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamimpin-pamimpin jeung rakyat eta ulan dugi ka negara urang mah kasohor ka mana-mana ka manca negara sanaos sumber daya alam di urang teh kalintang minimna tapi kulantaran sumber daya manusiana anu berkualitas atau tiasa ngokolakeun ieu sumber daya alam anu sakedik tapi mahi laras dina lobana ge pasti nyesa nu mawi negara urang mah kaum buruhan teu ripu padagang pada sugema patani pada mukti ingon-ingon pada mulang ke kanangna sewang-sewang tawis ieu negara teh aya dina kaayaan aman tur tentrem kitu Gusti tapi pesat pisan kemajuan di urang mah teu aya pangangguran kadang-kadang nu nganggur oge digaji ku negara kitu manganeuh ge digaji di dieu mah beres
iya dibandingkan jeung negara batur, negara gede, negara beunghar tapi urang mah pang majuna. Nah aya negara beunghar tapi teu maju seueur sanes aya deui tapi seueur sanes hiji dua tapi seueur negara gede tapi teu maju. Di mana aya pokoknya mah negara nama beunghar, sumber daya alamna merimpah ruah, taneuhna subur, ceuk paribasana ngarungkeun rokrak oge jadi di eta negara teh. Wah, sumber daya alamna lamun dikoreh bisa ngahirupan 200 juta penduduk di eta negara. Iya tak kulon. Tapi naha ongkoh negarana beunghar, ongkoh negarana subur, patukang tonggong sareng kayaan rakyatna. Nah masih keneh aya rakyat seueur, rakyatna anu hirupna di bawah garis kemiskinan. Di mana? Di eta negara. Aya anu kitu eta. Seueur keneh masyarakat anu kurang giji, seueur keneh masyarakat anu sarena di kolong jambatan, seueur keneh masyarakat anu hese asup ke rumah sakit kulantaran biaya rumah sakit apung-apungan. Da kadang-kadang di dirinya mah di negara eta mah rumah sakit teh orientasina teh kana duit tungkul. Nya. Aya pasien turun tina mobil tina Mercy kakarabut bet. Perawat teh kadang-kadang satpam oge piriwit ge genep ditiup kabeh. Kursi roda ge 8 nih. Ai turunna tina Mercy mah but-bet. Padahal mah teu pira geuringna teh ngan saukur hapur. Pira hapur nepi ka diimpus. Aduh. Iya. Nah atuh ari turun tina angkot atawa lempang kadang-kadang dihare-harekeun. Kadonna lempeng matana teh pasien teh digulang gaper, saha nu bertanggung jawab? Urang mana ditanya heula, wah rupa-rupa segala rupa eta sakitu pasienna geus dina lak-lakan nyawana geus lipuh. Ribet ning. Nepi ka sakarat, nepi ka mautna eta pasien. Geus maot teh ngadon ngomong kieu, da maot mah tos takdir. Heuh baba. Di mana-mana ge maot mah takdir, tapi mana atuh rasa pri kamanusaanana? Dah, laras. Ikhtiaran heula padahal mah kulan. Nyawa heula salametkeun, usaha heula. Keun urusan takdir mana eta mah geus puguh, ngan meureun di dieu kudu disareatan heula. Mana kasebutna manusia anu ngabogaan rasa pri kamanusaanana. Laras nepi ka hebat kitu kia dia teh ngomong ye atuh guguru ka saha guguru ka saha Bapak Haji Acep Purnama kadinya kulan nya laras Bupati Kuningan teh nya anu mana engke ge nyawer beres kayak nyawer mun ngarti gitu gitu. Tenang we kulan. Kege mekelan. Ngepelan kege. Oh kade. Di negara urang ulah aya nu kitu nya pejabatnya. Moal kade. Ulah. Amanah. Ulah. Amanah di urang. Amanah tika ulah di negara urang ulah aya nu kitu, malahan urang kudu boga program di negara urang mah kabeh rakyat beteungna kudu buncir. Beteng buncir cai ngalir jalanna oge kudu lecir beres jalan lecir beteng buncir cai ngalir di mana geus beteng buncir cai ngalir jalan lecir insyaallah masyarakat ge bakal nyengir bunga bakal nyengir jigana di mana geus nyengir mah neangan nu hanyir-hanyir kadinya wae lumpatna teh juragan Senopati mah naon teh tah gitu nu matak dina waktu ayeuna kadek angkat harkat derajat anu jadi rakyat sae mangga dah satuluyna kumaha kulan naon teh kieu maneh apal ieu negara Banjarkancana ieu jadi negara anu kajojok ka mana-mana
Angtos kajojo ka mancanagara laras teu saeutik bawahan aing raja-raja di Satatar Madya Desa leres jadi aing teh pada ngahormat aing teh pada tabe ku aing teh iya laras hampir sabeula dunya kabeh raja-raja tungkul ka aing laras bulan nah atuh kumaha dina danget ayeuna aing rek nanyakeun lamun aya hiji nagara nyook gado ka nagara urang hartina eta nagara nyahina ka nagara urang aing rek nanyakeun ka anjeun rek kumaha anjeun kumaha tah ketak salira bulan lamun aya nagara anu ngadon ngahina ka nagara urang ompurdes teu naon keur kaula topati jiwa raga he nyawa kadiekeun kasalamatan pikeun nagara paula kahormatan negara di atas sagalana nasahan wani-wani Gusti bejakeun ka aing na teu apaleun ieu baheulana urut teh Germani Rancan percanten ka dieu mah teu apaleun gitu dah wayahna anu ngahina eta ieu nagara urang teh lain nagara anu jauh loh sanes nagara mana anu deket nagara Amarta woi ai nagara Amarta oh Ayah pelung siap. Nagara Amarta bener ngahina kumaha ngahina apa maneh nagara Amarta nya terang saha rajana upami telepat Raja Amarta teh nyaeta kakasihna Yudhistira doh teuning apa laras eta teh kasebatan teh Pandawa omun Pandawa teh nyaeta anak 5 lalaki wungkul disebatna Pandawa laras anak 5 lalaki wungkul disebutna Pandawa saha anu kahiji Yudhistira doh nu kadua nyaeta Arya Bima laras nu katilu anu pangkasepna saha tah model abdi manya kakasihna teh nyaeta panengahing Pandawa Arjuna laras nu kaopat jeung anu kalima mah Kemar saha upami telepat Upin jeung Ipin sanes atuh kula cabok sawaing urang dia ge nyahon atuh da palalinter anu kaopat jeung nu kalima lain Upin jeung Ipin saha Atang jeung Ating lain sia Nakula jeung Sadewa doh tah eta Nakula sareng Sadesa Sadewa nya tah eta Gusti naha Raja Yudhistira mah pangkabejana bager tah naon geus ngahina ka aing naon apaan biasa sataun sakali nagara Amarta sok ngayakeun hajat ari hajat teh disebut hajat samrat tah kabeh raja-raja dionang dina hajat samrat eta laras atuna pati tahun ieu ku aing didaguan ondangan ti Yudhistira nepi ka di Arab nyeri peheung sesongeteun ka aing ngadaguan ondangan ti Yudhistira nya teh dina mangsa hajat samrat kabeh raja dionang tapi naha nepi ka beres hajat aing teh dionang eta dilangkung we tuh teu dionang aing
nepi ka nyeri ya aing doh tangtos atuh kula tengah SMS boro-boro manawi ngawean teu lapor nah da aing teu gablek HP waduh kumaha tah nepi ka beres hajatna nepi ka aing teu diondang asa dijejek sirah aing ku si Yudhistira tangtos kula padahal aing teh pada mika serap tong borong raja-raja dewa ka aing tabe nah ari dewa ka aing ngahormat tapi nah eta panawat teu ngahormat ka aing doh ngahare-harekeun teu ngeunah aing ku si Yudhistira tah kagok borontok ka palang belang patih lawan teh wayahna silain siapkeun sedanten waladia balat tamtama sikep tamsir gadapini tan rasa panah limpung maksana selang negara Amarta tong kagok temongkeun sihung aing temongkeun wibawa aing doh majarkeun aing sieun ku si Yudhistira temongkeun sihung sia sae mangga Gusti buktikeun bikin ka aing pasrahkeun murid Dalang Ali baheula aing nya ti Manirancan Dalang Lili anu pindah ka Karawang Ali Barlian murid Ustad Ayu bongko beres itu sae mangga Gusti siapkeun pasukan siapkeun teu ngeunah aing raja dihina teu ngeunah aing tempok besia ulah cicing edan-edanan Gusti Prabu laras edan-edanan kaula kadang-kadang edan nyaan geura ieu diedankeun Kang diedankeun beres bulan edan naon edan turun dah wayahna teh ayeuna jikira ini trakira lumampah siapkeun pasukan sae mangga rupina moal ningkekeun kaula bakal ngajuk-juk nyata negara Amarta diancurkeun negara Amarta Kang ya wani ka negara Amarta lama kejeng teu wani nah enteng atuh di negara Amarta teh aya si Bima jangkung gede moal munur sasiku moal ngejat satunjang beas aing doh tingali ku aing si Bima 5 menit beset ku aing tah nyakeun ku si Bima eta ku budakna Gatotkaca dah eta nu gagah mah ya teas tama sieun aing ku si Gatotkaca hayang ngasaan amuran aing si Gatotkaca nepi ka mana kasaktianana Gatotkaca teh Kang otot kawat tulang besi balung baja kulitna geseng buuk lagi kawat buuk lagi korong lagi paku payung banyak teuing atuh cileuh lagi timah eta we si Gatotkaca malamun kiih batur mah keluar cikiih naon ieu mah keluar oli jagona luar biasa Gatotkaca teh nya tenang bikeun ka aing ditepret mot hancur ku aing Gatotkaca teh oranana braja Kang Tumama moal aya pakarang nu bakat teureuk ka si Gatotkaca dibom ku aing mah tuman beres kayak gitu mah percanten ka Kakang Pati mah tenang sapanjang aya aing tenang kene woles sae mangga Gusti mangga atuh upami kitu mah si Mabi bade nyiapkeun sedanten waladia bala tamtama pasukan jik geura ini beragila umampat juk geura lumaku hancurkeun negara Amarta temongkeun sihung aing di ditu sae mangga mudah-mudahan kaula tiasa ngalekeun aing teh hayang adanya mudah-mudahan atuh kudu pasti sia sae mangga Gusti Prabu mangga jik siapkeun pasukan saloba-lobana sae
rampung daud tutas pangandika katiga skantun pinara bral lugan niraya lumunur wiwit tinilayang rana lain niraya lumunur wiwit tinilayang rana dene ratang sang lumunur Jisim abdi ge bade permios eti Gusti Prabu ye geura enit geura rumah paju geura rumahku cai bari nyungkeun di hapunten nih Gusti dangang nami dage perang dah dae perang mah jadi algojo kabeh ge teu dipaehan bakal maehan teu maehan dipaehan bilih ye mah jisim abdi apes datang ka dieu ngan saukur ngaranna wungkul nyungkeun di hapunten Gusti sami Senopati ngawiat pun bojo boga pamajikan gaduh seberiji tilu doh coba ning pamajikan Omat upami abdi maot pun bojo ulah dikawinkeun jeung panayagan ulah picilakaeun atuh salangsara margi panayagan masalangsara madesu masa depan suram nya pamikadalang mah teu sawios ulah ketang loba masih diontrok atawa bikeun ka Ustad Ayub nya amun kadinya amanah atawa ka urang ranca keusik bikeun gitu komo anu mah ena teh nuju ka kandungan keur ka kandungan sumuhun sabaraha bulan nuju sasihna 8 bulan sanes sabaraha 3 tahun lebel teuing teh ngandung naon sa teh ngandung maksud jeung tujuan iya itu we jisim abdi Gusti jig didoakeun ku kula cing menang cing salamet amin Gusti nya ieu mah demi negara demi bangsa we jisim abdi rela berkorban kedah margi parantos kewajiban jisim abdi salaku apalatur negara pikeun ngabela negara mempertahankan keutuhan ieu negara Banjar Kancana ulah dipika dihina ku negara batur iya halus permios Gusti Prabu bral hamid kaula bral siapa munut ginuluran siapa nejak tinekanan cita-cita laksana sadayana yegra ini gerak rumah apa hamid kaulah bral taingan peuting ngimpi aing diudag-udag panitik nyata we rek perang beunang da meni rapluk eta panitik kana awak lebih ka cus-cos ya brus gelan heeh bedoana teh sararea ieu dewek rek perangnya mudah-mudahan berhasilnya amin demi negara demi bangsa dewek ayo dah mangga Yudhistira tingali sanges ngaganggu ka aing musik gula maning ngahudangkeun macan turu awas bae ya bukan wiraya lu mundur miwiti layang balut titis sabadara kapirai siang wangi kolong
raya lumunur wiwit nilayang rana nilayang rana